Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak sadayana. Kembali deui di pelajaran bahasa Sunda. Nah, bahasa Sunda poe ieu bakal belajar ngeunaan pengalaman. Nah, ayeuna geus asup kana pangajaran 5 nyaeta ngeunaan pengalaman. Naon pengalaman teh? Nah, naon eta pengalaman teh? Barudak sadayana nya pengalaman nyaeta kejadian anu geus kaalaman ku saurang jelema atau kejadian yang sudah dialami oleh seseorang. Nah, hidup tangtu gaduh pengalaman di bumi atanapi di sakola. Pengalaman aya pika gumbiraeun, pika sediheun, pika lucueun, atanapi pika sebeleun. Jadi pengalaman ada yang menggembirakan, menyedihkan, melucukan, dan menyebalkan. Nah, barudak ayeuna materina nyaeta ngaregepkeun wacana. Dibuka buku paketna halaman 51 sampai 52. Di dieu aya judul Liburan di Lembur Nini. Bu Anti bakal ngabacakeun barudak menyimaknya. Liburan di Lembur Nini. Liburan di Lembur Nini teh asih sareng gali kacida betahna. Waktu liburan saminggu teu karaos. Ampil unggal dinten galih ameng ka sawah nguprek belut, ngalakeuyeup atanapi ngudag-ngudag papatong. Ari asih mah papasakan sareng nyoo boneka wae di bumi sareng biida. Nah, barudak sadayana dina wacana ieu aya 5 patarosan atawa 5 pertanyaan anu barudak sadayana kudu ngajawab. Contohna bakal Bu Anti bikeun di nomor 1. Saha anu liburan di bumi Nini teh? Nya, asih sareng gali. Nah, barudak nomor 2 sampai 5 eta ku barudak isinya sorangan. Nah, ayeuna barudak buka deui buku paketna halaman 55 sampai 50 genep. Di dinya aya gambar sato. Nah, tugas ayeuna nyaeta nyebutkeun gambar-gambar sasatuan eta ngaranna naon, sebutkeun gambar naon sasatuan eta nya. Nu pertama di dieu aya nu bertanduk. Nah, ieu gambar sato naon? Nya, sato domba. Nah, anu kadua aya jerapah. Nah, tulisnya ku anjeun ke di dinya jerapah. Nah, yang ketilu jeung kaopat kalian isi sendiri. Nah, anak-anak, sekian video penjelasan dari Bu Anti. Nanti jika ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.